Sampurasun, jumpa lagi bersama si Gondrong Negelayo. Dulu ya, saret hari ini. Dulu hari ini pada sehat ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat panjang umur yang pastinya ya, sehat panjang umur, sehat manfaat buat diri Anda dan buat orang lain. Hari ini si Gondrong mau review naonnya nih. Bingkisan daging naon ieu sing daging naon, daging domba naon teh ye. Daging domba jeung naon pencobaan lur. Aromana asa kalem ieu bener daging domba lur. Bener tuh lur. Pengen bener. Tiga, bang bismillah heula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lur. Buang langsung kuapkeun amplem. Enak. Benar Dun, makan deh. Hawa pisan bener. Daging domba ya. Tulisanana Tasakur Akikah. Putri pertama Silpa Khofifah Awaliyah Sekolah Rojbiyah. Akikah ya neng Silpa sareng neng Haura pamugi sing dijantenkeun murang kali anu solehah nya ya. Neng Silpa min Haura oge sing salehahnya tuh di si Gondrong Negelayo maju sampurasun rahayu waluya persandingan ulah kawasa. Asik lur.